Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anu hartosna ucapkeun ku anjeun Muhammad sanyana salat anjeun, ibadah anjeun, hirup anjeun, maut anjeun angin ka Allah anu mangeranan sakabeh alam. Oge sanyana manusia diciptakeun ka alam dunia ieu pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sesuai dawuhanana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi manusia sok kasengsrem ku harta dunia, ku kasenangan dunia, melaan ku sagala cara, teu paduli halal haramna, hantem kabeh kumanehanana. Teu lila maut, ninggalkeun maut ngaranna teu aya anu dibawa ngan saukur boeh anu jadi bungkus anu baris maturanana. Amal soleh anu dikumpulkeun ngumpulkeun ala kadarna, akibat males ngaji ilmuna, padahal mah ustad kiai geus aya di mana-mana. Tapi hebat jalma sok ngimpi hayang ka surgana. Emang manusia mah tempatna salah jeung lupa, sehingga panto tobat salawasna muka, nyaksian nyayagian pikeun manusia anu bade balik kana jalanna. Sok sanajan dosana loba, Allah pasti ngahampurana. Kukituna tobat kalawan tobatan nasuha, jauhan sagala rupa larangana, lakonan sagala rupa parentahanana. Salat samemeh urang disolatkeun, tobat samemeh napas aya dina genggerong. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.